Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panjajar sareng pamiluan anu kusimkuring dipihormat, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu manartos masihan hidayah sareng kesehatan ka urang sadaya supados urang tiasa patepung lawuh. Shalawat salam mugi tetep diladarkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teh hilap kulawargina, sahabatna, urang sadaya salaku umatna nu taat kana ajarana. Tepangkeun nami Abdi Aziza Fatimah di kelas 11 MIPA 4, simkuring ngagem pancen janten penunggu catur. Teh hilap simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamiluan anu tos tiasa hadir dina acara kempelan ieu kanggo ngadiskusikeun ngeunaan kabersihan di masa pandemi. Ku kituna supados entalami hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamiluan anu simkuring dipihormat, sateuacan kana acara salajengna simkuring bade nepangkeun para pangjejer anu bakal ngadugikeun kamandangna. Anu kahiji nyaeta Bapak Ade Panji Maulana Masyad MPD anu asalna ti Cigasong Bogor Kaping 7 Agustus 1865. Marena mangrupikeun guru dina pelajaran ekonomi kelas 11. Anu kadua nyaeta Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu asalna ti Sukahaji Bogor Kaping 15 April 1864. Mantena mangrupikeun guru dina pelajaran PPKN kelas 11. Para hadirin supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bakal dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Ade Panji Maulana Masyad MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Masyad MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sarupi anu didugikeunana parantos moga pandangan urang sadaya ngeunaan kebersihan di masa pandemi. Nurutkeun mantena ngombah pandangan mangrupakeun salah sahiji cara urang sadaya sangkat ngurangan katular virus. Para hadirin hayu urang lajengkeun ieu sawala. Salajengna ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Nono Haryono anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena nganggo masker upami kaluar imah nyaeta salah sahiji cara urang sangkan teu gampang katular virus. Lantaran waktos anu sakedik simkuring bade ngatasan para pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosan kedah ngacungkeun pandangan sareng sebutkeun namina. Hatur nuhun ka Winda anu tos ngadugikeun patarosan. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kebijakan pamarentah dina ngaharepan masa pandemi ieu. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawelar patarosan ti Winda. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara parantos kalaksana kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu matak teu ngeunah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.